Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sedayana. Ya. Ayeuna segmen bikin ngelai deui palawargi tah ieu seblak ieu palawarginya. Tingali aduh. Aya mie terus aya sosis tah ieu sosisna palawargi. Ieu aya bakso acina. Aya ceker oge tuh. Ceker setan. Ieu kerupukna palawargi. Langsung wae urang dituang. Bismillahirrahmanirrahim. Cik urang laosan heula yeuna ya kerupukna palawargi. Ih. Kita telada beureum hungkul da. Mantap. Mantap. Alhamdulillah palawargi. Ya di Pengker ya aya tarawangsa nya. Nah. Ayeuna tos Sawal sakedap dihapit nya palawargi. Biasana di bulan hapit teh sok diayakeun upacara adat ngelaksa di Rancakalong teh. Mantap. Nah, sebuah tahun ka Pengker ngalaksa jarang dilaksanakeun pas dina waktuna nya dina bulan hapit. Biasanya sok nuturkeun wae bulan Masehi nya nah Juni atau Juli gitu. Tipugi ya bahasa Cina. Nah rencana tahun ayeuna direncanakeun memang ngalaksa ieu teh pada dilaksanakeunna bulan hapit deui ya. Deuwihkeun deui kana aturan kapungkur anu tos didamel ku kolot-kolot baheula nya palawargi. Nya mudah-mudahan kalaksana gitu nya. Insyaallah riungan ieu bakal dilaksanakeun wengi ayeuna. Riungan kanggo pembahasan iraha dilaksanakeunna tarawangsa. Tanggal sareng pembagian panitiaana panginten. Nyari harapan mah ngalaksa ieu biasa dilaksanakeun dina bulan hapit deui nya. Bulan di mana anu teu ditangtoskeun ti kapungkur keneh kitu palawargi. Pokona ieu seblakna mantap pisan nya. Sosisnya. Favorit sosis kieu. Ke informasi kanggo ngalaksa ku abdi diinformasikeun deui palawargi nya. Anu hoyong uninga tiasa langsung dongkap ka dieu hubungi simkuring. Hoyong nginep, hoyong itu ieu seueur penginapan di dieu nya. Bade dirompok simkuring ge. Mangga tiasa itu. Oh. Ieu lamun di video dugi kaberes mau cekap. Pokona mah mantap pisan sing sarehat palawargi sedayana.